lain gitu nyatarik nya salah kamana mah jalan ka Jogja ka dieu mah bapak ka Paliwetan kamana mah cekokom aya cekokom eta teh di abdi mah cekokom teh balance isah unggal poe Kamis teh sok ngariung di mah cetitin nya dibarengan jeung Ceeti itu berararemok ieu jeung Coyoyo keceyayah teh saya berjanji eta teh grup cekokom di abdi mah tapi insya Allah cekokom di dia mah soleh insya Allah bakal tingali cekokom di dia mah ina nuju pangaosan alhamdulillah bu sok balikan deui kamana mah jalan nyora ka dieu mah bapak ka Paliwetan kamana mah Ceimas jalan ka surga barengan ka dieu mah ala ka pengajian lain ka Pangandaran cenah hirup teh edan yeuh cumanya jalan ka surga ka Pangandaran ngacaprak atuh ieu mah kudu diruqyah yeuh ceueuh hadis jalan ka surga ka Pangandaran atuh meureun abdi ge hayang ka surga teh geus ka Manggahang jalan ka surga mah ini ka pangaji ibu ayeuna angkat di bumi ka dieu rek ngaji ikhlas ridho dibere duit ku Pak Haji Ikin diburuhan aya nu mere dahareun alhamdulillah dipaksa kapaksa tapi urang kana ngaji mah maksa sahabat ibu angkat kana ngaji sampean dilengkahkeun leungeun dikepatkeun eta teh kaya urang menuju jalan ka surga Allah deui jalan ka surga iwati ini ka pangaji supaya di lemur ieu pengajian rutinan